Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawing nitis, sirawing nitis. Sirawing nitis. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita kahirupan turunan Jawara kakoncara jujulukna Sirawing. Kiwari Sirawing nitis. Lambaran ngalakon kahirupan anak Jawara kahot nu tandang makalangan taya karingrang neruskeun tapak lacak menjadi bapa tutulung ke batur tatalang kasasama demi ngahontal cita-cita nu sayakti. Sirawing nitis. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing nitis. Sirawing nitis. Pasir nulung kawin taya jaman bisa disorang gunungna ngajegir tepat tilur manuk mapalang caang ngaberang. Sirawing nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur catur Mang Inoy. Pangreka sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawing nitis. Sirawing nitis. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Caturkeun si Topeng Mayit anu geus sababaraha poe ngremaneh di jero kamarna. Harita manehna kaluar ti jero kamar, sedengkeun kaayaan wanci harita peuting. Laras anting kaget oge, teu nyangka si Topeng Mayit bakal kaluar ti jero imah. Si Topeng Mayit nanyakeun Mbah Camati Sakti. Mana Mbah Camati Sakti laras? Akang aya piobrolin anu kalintang penting na ye. Cik, sina ka dieu. Bejakeun, akang rek aya badamikeun nya. Laras anting tembong dina waktu harita ngahuleng, rada bingung oge. Da pugu Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra apanan indit ngelemet dedemitan. Upama dijelaskeun anu satarabasna, jelas moal bisa. Meureun teu ngamek mah si Topeng Mayit. Kapaksa, laras anting jadi ngareka carita. Mbah Camati Sakti ejeng Kang Haji Sutra keur kaluar heula Kang. Tadi enjing-enjing mariang nate aya kapentingan anu sifatna pribadi saurna teh.
Kang Aji di jajaran Kumbah Camati Sakti. Maksudna pada nepungan salah seorang wanoja nu diharapkeun bisa jadi batur hirup. Jadi sekalian bade ngalamar saurna teh. Mahnya cenah teh aya kolotna. Anu mata Mbah Camati Sakti nu ngajajaran Kang. Kitu tah. Nah aya naon kitu Kang? Terus terang. Akang penting ieu keneh. Kudu ini lunta ka daerah basisir. Pikeun mulihkeun kakuatan sapinuhna. Pikeun ngaronjatkeun ilmu jeung kakuatan sangkan dina waktuna bisa ngelehkeun si Rawing. Jadi akang kudu ninggalkeun ieu patempatan. Waktuna memang mepet. Jadi ayeuna keneh akang kudu miang. Oh, ari ka Mbah Camati Sakti aya naon kitu Kang? Satadina marek amanat. Salila sababaraha poe akang indit tur aya di daerah basisir. Kaayaan di dieu ku akang rek dipercayakeun ka Mbah Camati Sakti. Kitu maksud akang tadi nama. Atuh eta mah gampil Kang. Keun be, mun Mbah Camati Sakti datang dina dinten enjing, ku abdi bakal dijelaskeun, bakal diterangkeun ngeunaan kaayaan salira anu miang ka daerah basisir. Lantaran butuh ngalatih diri, pikeun ngaroncatkeun ilmu jeung kakuatan sangka dina waktuna tarung mampu ngelehkeun si Rawing. Dijelaskeun kitu be nya ku abdi Kang. Si Topeng Majid tembong dina waktu harita unggut-unggutan, terus nyarita deui. Tah, nya bener. Geus be bejakeun kitunya ku laras anting ka Mbah Camati Sakti. Sabab akang kudu indit ayeuna keneh ieu teh nya. Tah kitu be penting nama. Kaayaan di dieu akang nitipkeun ka laras anting jeung Mbah Camati Sakti. Ayeuna akang miangnya. Oh, nya kitu be atuh Kang. Keun urusan Mbah Camati Sakti mah kayak ku abdi di bejaan. Dijelaskeun ku abdi ka Mbah Camati Sakti Kang. Geus kitu mah si Topeng Majid henteu loba deui carita sigana teh. Sanajan harita wanci peuting langsung indit tinggalkeun pangguron Topeng Laras pikeun ngalaksanakeun pamaksudanana. Laras anting seuri sorangan bari ngomong jero hatena. Keun be sing jongjot mulihkeun kakuatan, sing terus ngelatih diri. Padahal si Rawing jeung kulawargana mah di mana si Topeng Majid datang, tang tugas eueuh di kieuna tinggal ngaran. Tapi geus sababaraha poe ieu teh eueuh datangnya, eueuh bejana deui. Na ka mana nya eta jelema teh? Atawa aya halangan kitu terus gagal pamaksudan. Tapi mun teh mah gagal, beureunan aya bejana ka dieu. Laras anting memang geus teu sabar hatena. Hayang geura ningali kadatangan Aji Sutra jeung Mbah Camati Sakti anu mawa beja nyunggemakeun kana hatena. Nyata geus beres numpur lodeskeun kulawargana si Rawing. Bari asup ka jero kamarna, laras anting dina waktu harita ngagarendeng ngomong sorangan. Lainah naonnya halanganana. Pira aku teu mampu merenan jiwana si Rawing anu geus kaayaan ripuh mah. Padahal mah dengan ukur ku Mbah Camati Sakti oge, si Saraswati, Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti sanajan maju bebarengan moal make kudu mampu ngungkuran ilmu Mbah Camati Sakti. Tapi anehnya, ku can datang-datang wae ieu teh. Piraku terus ngaprak mah. Sedangkeun anu diarep-arep datang nyata Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra memang keur menta bantuan kaki Jalumpit. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Saperti kaayaan harita, Mbah Camati Sakti jeung Ki Jalumpit keur ngadagoan kadatangan Aji Sutra anu dititah mandi di walungan gede anu tepati jauh ti dinya. Sanajan wanci peuting, puguh tiris mandi di walungan, kapaksa ku Aji Sutra kudu dilakukeun. Mbah Camati Sakti ngareret kaki Jalumpit anu jadi adina, teu lila terus nyarita. Buat kawas bikang wae mandi tehnya. Mun dilila teuing tah. Jadi engke labung si Sutra geus beres mandi teh. Terus sidah kumaha deui Jalumpit? Ya, engke oge atuh meureunan. Bakal ka Bandungan, Kang.
henteu kudu diomongkeun ti ayeuna da kasaksian engke oge ku akang. Oh, nya, bener. Dangke oge merenang dewek oge milu nyaksiannya. Lain, ngan ieu teh yeuh, beuki lila mah beuki peuting. Hayo oke bolai deui ngalakukeun atawa ngalaksanakeun pamaksudan. Moal make bolai atuh Kang. Da ayeuna mah geus jelas aya syaratna. Oh, pokoknya dewek percayakan sapituhna ka iraingnya supaya bisa hasil ngalaksanakeun pamaksudan. Sabab lamun nepikeun ka gagal tuh dewek bener-bener era yo eueuh beungetan euy. Atuh piraku make gagal kan sing percaya ari geus mercayakeun ulah loba teuing tatanya jadi kaweur kana pikiran nana. Nya bener tuh kaweur kana pikiran ananya ngadenya anu loba tatanya. Jangan ngomong terus mah nya. Tapi dewek keur ngomong jeung saha teuing? Dawuh deui jelema di dieu nya batur ngobrol. Kajaba iraing geuleuh aya jalumpit. Atuh ulah ngobrol wae Kang. Matak naon lamun cicing keun we entong ribut anu penting mah engke hasil pamaksudan. Kumaha mandi nanya? Si Sutra teh bet kawas mandi awewe wae yo. Jiga si Haji Adeng kalamun mandi teh mani lila. Padahal mah gejebur-gejebur wae nya mandi teh. Lah, mandi-mandi wae meni hese. Ari Kang Camati apanan kukula tadi dijelaskeun ka Aji Sutra mandina kudu bersih daki kudu diruruannya ulah ukur dapon baseuh wungkul mandina da memang kitu syaratna. Oh, jadi tadi teh kita kudu ngaruruan daki segala rupa. Waduh,
paingan atuh lila mandinanya. Ari sugan teh henteu di kita ngaruruan daki segala rupa. Nabet siga anu rek dilulur jadi panganten wae oi. Apanan ieu oge Kang rek dikawinkeun tapi kawinna henteu jiga Abah Onyon anu kawin jeung anak Tumila. Kumaha? Dikawinkan? Nah jig kana ngawinkan. Wah, nyaan liar ieu mah yo. Kana uteukna. Kumaha ari lain? Bet kalaka jig kana ngawinkan, hah? Si Sutra jeung dewek lain hayang payu ka awewe tolo. Kumaha ari lain, hah? Si Sutra kalaka rek dikawinkan, hah? Bet awewena oge can aya. Montong ngalilir ka dewek tolo oi. Ulah waka ngambek Kang dikawinkeunana lain ka jelema apan rek dikawinkeun kana baju nya baju nasi rawing tea anu saterusna kudu dipake ku si Sutra. Oh, dikawinkan ajeng baju si rawing. Ari sugan terek dikawinkan jeung anak domba. Ngomong atuh ti tadi dikawinkan kana baju gitu. Jadi baju si rawing teh engke terus dipake ku si Sutranya. Engke lamun baju si rawing geus dipake terus kumaha tah? Ya ari geus dipake mah kudu indit nepungan kulawarga si rawing sabab si Sutra nya bakal jadi jirim si Rawi. Si Sutra bakal jadi si rawing? Kek. Atuh, ima bekilir deui bayo ka dewek naoge oi. Nyaan aneh jeung beuki teu kaharti ya mah yo. Nah bener eta omongan teh, omongan ilaing teh galumpit. Si Sutra bisa jadi si rawing. Ari Kang Camati atuh engke we buktikeun Bandungan nya ku akang kumaha engke kajadianna tuh geningan geus kadieu si Sutra teh. Memang bener be, Aji Sutra harita datang
Sirahna kulimis, awakna base, baju anu dipakena oge jadi milu base. Ki Jalumpit nitah diuksila ka Aji Sutra di hareupeunana. Dua nana terus dari uksila dina luhur taneuh pahareup-hareup. Ki Jalumpit meremkeun panonna, bari mapatkeun elmuna dina hal elmu kagaiban. Teu lila Ki Jalumpit terus nyarita ka Aji Sutra. Ayeuna eta baju anu dipake kudu dibuka, sok buka heula bajuna, ulah make baju eta. Aji Sutra henteu kaleket harita keneh terus muka bajuna, terus dilumukeun gigireunana. Mbah Camati Sakti ukur ngabandungan kana kaayaan anu keur lumaku dina waktu harita. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sanggeusna awak Aji Sutra buligir. Harita taneuh garing dina kepeulan leungeun Ki Jalumpit teh terus dibalurkeun kana awak ejeng beungeutna Aji Sutra anu geus bersih mandi. Mbah Camati Sakti kawilang kaget oge. Sabab ongkoh dititah mandi anu bersih. Ari geus bersih mandi, kalaka beungeut ejeng awakna dibaluran ku taneuh garing. Geus beres ngebalurkeun beungeut ejeng awak Aji Sutra ku taneuh beureum, terus Aji Sutra sina make baju sirawing teh. Tah ayeuna ieu baju sirawing kudu dipake kumane, sok pake heula bajuna. Aji Sutra henteu loba tatanya. Baju sirawing terus dipake kumanehna. Sanggeusna make baju sirawing, sirah Aji Sutra dicekelan ku leungeun katuhu Ki Jalumpit. Leungeun Ki Jalumpit katingali ngageleter, panonna dipeureumkeun, bibirna kunyem-kunyem nandakeun mentangkeun elmuna. Rada lila oge lumangsungna eta kaayaan. Leungeun Ki Jalumpit anu nyekelan sirah terus turun kana beungeut dipake ngusap beungeut Aji Sutra. Geus beres kitu mah Ki Jalumpit terus ngareret ka Mbah Camati Sakti bari nyarita. Ayeuna sok perhatikeun ku Kang Camati anu sidik anu tetelah nya kumaha ayeuna katingalina ieu Aji Sutra. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Mbah Camati Sakti menang sajongjongan mah molohok bengong mata simeuteun. Manehna banget kaget anu lain di kieuna. Sabab kaayaan Aji Sutra anu keur diuk sila luhureun taneuh nyeples we sirawing. Menang sajongjongan mah Mbah Camati Sakti henteu nyarita, masih keneh hookeun ningali Aji Sutra jadi sirawing.
Ki Jalumpit nyerenge seuri bari terus nyarita deui. Lain kalaka moloho kumaha Kang ditanya kalaka ngembang kadu gitu. Waduh. Wah. Nyaan dewek moal bisa percaya lamun teu nyaksian jeung ningali langsung mah euy. Si Aji Sutra bisa jadi si Rawing. Edan, bener-bener hebat ilmu ilaing Jalumpit. Maneh jadi si Rawing Sutra euy. Nyepres pisan euy. Mun dewek teu nyaho rahasia jeung mimitina mah, dewek pasti bakal kasamaran. Hebat maneh Jalumpit. Aji Sutra dina waktu harita neuteup ka Mbah Camati Sakti anu jadi guruna bari terus nyarita. Bener itu Ki Guru. Kuring jadi si Rawing ieu teh. Nyeples pisan Ki Guru. Nya bener Sutra. Dewek moal make ngabohong deui euy. Beungeus, montong make loba tatanya dolo, Tah ayeuna lamun geus kieu kumaha yo Jalumpit? Naon anu kudu dilakukan ku si Sutra euy? Nya ari geus kieu mah datangan kula warga Sirawing ayeuna keneh bawa sina ka dieu. Make dibawa ka dieu segala rupa. Geus we, ini jeung deweknya di tempat anu suni ku dewek diperenan kabehanana. Apan kieu Kang? Ieu tempat kukula geus ditumbal moal katembus ku kakuatan Sang Hyang Roban. Jadi lamun diberesan di dieu mah moal bisa ditulungan dibantu ku Sang Hyang Roban. Lamun ingkah di ieu tempat mah tetep Sang Hyang Roban bakal bisa ngabantu nulungan. Jadi kula warga Sirawing dibawa ka dieu. Engke geus di dieu kakar diperenan. Nya kitu Kang. Iwati kitu carana pikeun ngalepaskeun diri tina kakuatan
Sang Hyang Roban. Mbah Camati Sakti katingali ungut-ungutan. Manehna ayeuna mangarti kana maksud jeung caritaan Ki Jalumpit. Tah, jadi kitu geuningan Sutra. Hah? Ilaing kudu init nepungan kula warga Sirawing nya. Ajakan sina datang ka dieu. Engke geus di dieu mah dewek anu ngaberesanana. Kumaha arti ku ilaing, Sutra? Aji Sutra tembong dina waktu hari tak ungeuk bari terus ngajawab. Arti Ki Guru, tapi na bakal percayaeun gitu ya. Engkenya keluarga Sirawing ka kuring Ki Jalumpit. Andika geus jadi Sirawing kukula disamarkeun panenjo jalma make kakuatan ilmu kula warga Sirawing pasti percaya. Tinggal urang kudu bisa niru sikep jeung caritaan Sirawing, kalakuan Sirawing, kumaha bisa. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Aji Sutra ngahuleng sakedeung terus ngabayangkeun kaayaan Sirawing. Teu lila Aji Sutra nyerenge seuri bari terus nyarita. Beres Jalumpit. Bisalah. Kuring pasti bisa. Jadi moal nepikeun ka panggih kitu nya. Maksud kuring teh bakal lancar aja. Naon anu bakal dilakukan ke kuring Ki? Kudu yakin anu jelas kula waragana Sirawing pasti bakal nurut diajakan datang ka dieu. Dalih nama kumaha bae damerenan bisa ngareka carita jeung nipu kitu Adi. Beres Ki Jalumpit. Kuring be ayeuna Ki Guru ya nya rek niang nepungan kulawarga Sirawing. Aji Sutra ngareret ka Mbah Camati Sakti anu jadi guruna. Anu direret seuri bari terus ngajawab. Memang kudu ayeuna Sutra. Montong loba deui pancarakeun deuleu ayeuna mah nya. Leuwih gancang tang tuh bakal leuwih hade deuleu euy. Nu matak ilaing teu kudu ngalobakeun pikirnya. Leuwih hade ayeuna keneh deuleu nya ilaing initnya. Ari kuring mah pasti miang ayeuna ye. Ayeuna kuring miang ye. Ngeunaan ngareka caritaan mah gampang lah. Rek ditiangan we nu ngandung reka perdaya. Nu penting kulawarga Sirawing percayanya kana omongan kuring. Geus montong loba omong. Jug
mantok kaitu leuwih gancang beres urusan urang leuwih hade deuleu sok indit ayeuna euy. Geus kitu mah Aji Sutra terus indit ninggalkeun eta patempatan. Mbah Camati Sakti ungut-ungutan bari jeung ngareret kaki Jalumpit terus nyarita. Dewek kakara ayeuna yo. Nya, kakara ayeuna dewek ngarasa yakin karena kehebatan ilmu ilaing Jalumpit. Hebat. Nyan hebat ilmu ilaing euy. Bisa ngarobah si Aji Sutra jadi si Rawing. Dewek sanajan bener dina hal ilmu silat jago, dina ilmu anu kitu mah terus tenang. Dewek taluk euy. Masing eta mah boga keahlian jeung kamampuan Kang ngan anu kieu nu bisa dibantu kukula mah ari gelut mah kula apaan teu bisa Kang. Dewek oge tak ngarti. Dina urusan gelut mah memang dewek bagianana. Ngan ke kira-kira mah kula warga si Rawing euy. Maksud dewek teh moal bisa ngabongkarnya karena rahasia si Sutra. Matak si Sutra ayeuna jadi si Rawing oge supaya sang Hyang Roban oge kasamaran. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Rawing Nitis. Si Rawing Nitis. Lampir pasir nolong kawin, kaya jalan bisa disorang. Gunungna ngajegir tepat luhur, manuk mapang caang ngaberang. Si Rawing Nitis. Naskah Yasana Yat R, Panutur Catur Mang Inoy, Pangreka Sora Dery Sanjaya, Pangreka Musik Rendika MG, Pangjejer Gawe Dewi Miranti, Produser Ajang Gita Noviana, Produksi RMG Record. Taya mega ngahalang
Para kanca sadaya, wilujeng kantun.